Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa syari wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususan laru syabul qadi ajilani wa ususan laru syedina Nabi Bakri wa Umar Usman wa ali radhiyallahu anhum wa ususan laru hi musannifu kitab qatrul guys bi masai labi laes Senawi al-Bantani al-Jawi wa usuli mawpuruhim wa silsilatim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayya'i minhum wal amwat salamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana kitab Qatrul Guys halaman 7 anu kitabna mangga urang samikeun logatanana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalika jeung ari itu kitab duikeun ka dieu hancana teh kamari teh hancana. Anu katinggalieun aya di playlist kitab Qatrul Guys mangga piralihan we hancana ti bagian hiji 2 3 4 5 genep dan seterusnya. Wa zalika sang ari kitab maeta perkara hadis ruwiya atawa rawa anu ngariwayatkeun kana ieu ma'an ruwiya anu diriwayatkeun ieu ma'an ieu bani an Ubay bin Ka'ab ti Ubay bin Ka'ab anahu kana yen sanyanyana ieu Ubay bin Ka'ab saala eta naros ieu Ubay bin Ka'ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam kana basa kam sar Ubay bin Ka'ab ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam eta sabaraha angzala nurunkeun saha Allah Gusti Allah taala min kitabin tina pirang-pirang kitab. Ari Allah teh nurunkeun sabaraha kitab naros ka Kanjeng Nabi pakola teras ngajawab atawa ngawaler atawa nyarios si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miatan kana basa miatan saur Kanjeng Nabi teh 100 warba kutubin warba ata kutubin sareng 4 pirang-pirang kitab 104 kitab minha eta tetep tina 104 kitab teh ala adamin eta tetep diturunkeun ka Nabi Adam asyaru suhupin ari 10 pirang-pirang suhup wala sisin jeung diturunkeun ka Nabi Sis khamsuna ari 50 naona sahipatan suhupna wa ala akhnujin sareng ka Nabi Ahnuj wa huwa jeung ari Nabi Ahnuj teh Idrisun eta Nabi Idris teh ari diturunkeun ka Nabi Idris teh salasuna eta ari 30 naonana sahifatan suhupna wa ala Ibrahim jeung eta tetep diturunkeun ka Nabi Ibrahim asaru saha ipa ari 10 pirang-pirang suhuf wa Tauratu sareng kitab Taurat wal Inzilu sareng kitab Inzil wa Zaburu sareng kitab Zabur wa Furqanu sareng kitab Furqan tegasna kitab Al-Qur'an. Furqan teh pembeda Furqan teh antara hak dan batil. Kama sapertikeun perkara hadis dakaru anu geus nuturhu kana ieu masa Asy-Syarbani Syekh Asy-Syarbani kitu. Fi tafsirihi dina tafsiranana ieu kita dina tafsiranana ieu As-Sarbini Syekh As-Sarbini wal haqqu jeung ari anu haq Walaku jeung ari anu hak tegasna anu leres mah adamu hasrin kutubin hasri hutubin an ada muhasril kutubi ari henteu kaitungna pirang-pirang kitab bi adadin dina bilangan muayyanin anu tangtu likasrati ikhtilafi karena seueur ikhtilafna likasrati ikhtilafi riwayatihi karena seueur ikhtilaf riwayatna kitu ieu teh jadi rapat riwayatina tuh bal wajibatu balik ta ari anu wajibna aya takida eta yen kudu nekadkeun ieu si jalma anallaha kana yen sanyanyana Gusti Allah taala angzala eta parantos nurunkeun Gusti Allah taala kutuban kana pirang-pirang kitab minas sama anu tetep ieu kitab teh ti rangit wa ya'rifa jeung kudu nganyahokeun ieu si jalma kutuba kana pirang-pirang kitab al-arba'ata anu 4 tegasna Taurat, Injil, Zabur sareng Al-Qur'an. Eta nu wajibna mah urang kudu nekadkeun bahwa Allah teh nurunkeun Al-Qur'an, kitab Zabur sareng Taurat. 4 kitab wae anu kudu dikanyahokeun mah. Mas'alatun ari eta hiji masalah deui, idza qila di mana-mana diucapkeun. Laka ka anjeun kaepa kana basa
wa kaifa sareng kumaha tu'minu iman anjeun bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi. Bal jawabu mangkari jawabna. Anta kula eta yen kudu ngucap anjeun di mana mayana ros kitu anna awalal anbiya'i kana yen sanyanyana anu pang awal-awal nanti pirang-pirang nabi teh Adam alaihi salam eta Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa sareng ari Nabi Adam alaihi salam teh ismuhu eta ari jenenganana ye Adam teh asyarifu eta nu mulya. Wa kunyatu sareng ari alam kunyahna ye Nabi Adam teh Abul Basyari eta Abul Basyar hartosna bapana jalma-jalma. Walakobuhu jeung ari alam lakobna ye Nabi Adam teh Sufiyullahi eta Sufiyullah. Wa akhiruhum landihan alam lakob teh. Wa akhiruhum sareng ari anu pangakhir-akhirna ti pirang-pirang nabi teh wa afdaluhum sareng anu pangutama-utamana ti pirang-pirang nabi teh sayyiduna eta dunungan urang sadaya Muhammadun tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dieu dibacana Muhammadun sanes Muhammadin ku sabut targibanana jadi badal syai min syai badal tina lapad sayyiduna gitu. Badal teh salah sahiji isim anu tuturuti kana anu di badalanana. Mubdal minhu ieu badalna ieu mubdal minhu badalna mubdal minhu na dibaca doma sayyidu berarti Muhammadun ge jadi baca ropa sabab ieu jadi badal gaganti tina dunungan urang sadaya dunungan urang sadaya teh nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu kayak dina bab badal dina bab jurumiyah. Pala nabi atuh teh aya nabi badahu dina sabadana ieu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah alaihi meta tetep ka pirang-pirang nabi, ka pirang-pirang anbiya. Ajma'ina tegasna sadayana kulluhum. Ari sadayana nabi teh kanu eta buktos itu para nabi teh mukhbirina eta anu ngawartosan sadayana anil ghaibi tina pirang-pirang anu gara raib. Kasati sapertikeun ayana poe kiamah wal ahwali jeung pirang-pirang tingkahna kiamah minal ba'si tina buktina hudang ti kubur wal nasyari jeung tina buktina nyebarna makhluk wal hasari jeung tina buktina kumpulna makhluk wal hisabi jeung tina buktina hisaban wa jazai jeung tina buktina ayana babales wal haudi jeung ke dina buktina ayana talaga kausar talaga wa syafaati sareng tina buktina ayana syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mizani sareng tina ayana timbangan wasyirati sareng tina buktina ayana syiratal mustaqim jembatan wal jannati sareng buktina surga wan nari sareng buktina neraka wa ghairi dzalika sareng buktina lian-lian salian anu ditutur bieu. Nasihina tur Kangjeng para nabi teh anu dibersihkeun kabeh ay musaffinal amali sakitu heula ke dirajengkeun deui wallahu alam bisawab.